jalan anu manfaat lain cek ibu ayah mesti abdi mah ali mau di jalan, tapi mengkuala dikesakin di jalan pasti bakal di jalan. Ngaji mah dicontohkeun mau teh di ibarat jalan sakur jalmi pasti bakal ngalangkungan ngaliwatan jalan. Pas itu mau teh jadi bakal ngaliwat. Itu mau. Kumaha sakitu urang sadaya kudu siap keur babekelan ka alam akhirat. Ari alam akhirat teh alam anu langgeng. Alam anu lawas. Bujung-bujung dina anu bakal lawas bakalan dina tempat anu bakal urang sewaktu. Contohna di alam dunia anu sementara, kadang-kadang urang peryogi bakal. Ayeuna bae pada angkat ke Jakarta minimal pandeukeun eta teh meriyogikeun bakal. Kadang-kadang dia heula ayeuna lamun teh dieu ka Garut sabaraha. Lamun teh dieu ka Padarek 10.000. Ayeuna ti Padarek ka mana? Ka terminal 7.000. Tidinya kali itu sabaraha 80.000 ke Jakarta misalnya. Di sabaraha dia kan encan rokok, encan kopi, encan jajan. Eta teh peryogi teh di eta. Tah kira-kira urang kira-kira geus eta seperti gitu ibu ke alam akhirat? Di alam dunia wae urang bade angkat-angkatan pasti peryogi bekal. Bahkan sok ngeta heula bisi kakiran daripada akhirat langsung saya lebih gitu berpekerjaannya. Eta di alam anu sakitu, di alam anu teu lami pan nyata tah kok kedua kira-kira os gitu. Abdi mah cenah gitu teh rekam jagong kemari panen. Alhamdulillah gitunya. Eta kenaon eta teh keur bakal. Cek sebagian keterangan urang nyangan sapertos gitu teh sangkan kuat urang jasa urang badan urang pikeun ngalaksanakeun bakti ka Gusti Allah. Tapi da urang hawana oge moal urang milarian masalah dunia masukin bentennya aja urang milarian karena amal akhir terus